Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi. Wal maqalatul hadiyatu wa thalathuna. Wal maqalatu sareng ari maqalah al hadiyatu wa thalathuna anu nomor ka-30 hijina. An Ibrahim bin Adham eta tetep katampiti Syekh Ibrahim bin Adham rohima boga ngarahmat ka Ibrahim bin Adham sallallahu Gusti Allah. Non annahu sayaktosna Ibrahim bin Adham kila eta parantos dicarioskeun lahu ka itu Syekh Ibrahim bin Adham naon bima wajadta zuhda pertanyaan anu neme bima ku naon wajadta mendakan anjeun az-zuhda kana zuhud. Abi ayyi syai'in tegesna ku anu mana tina perkara ahbabta mika cinta anjeun tarka rohati dunya kana ningalkeun kanyamanan dunia tolaban karna nyupri li rohatil akhirati kana kanyamanan akhirat. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu sayaktosna Ibrahim bin Adham kana eta parantos kabuktosan itu Ibrahim bin Adham sultanan eta seorang sultan fi baladihi di negarana Ibrahim bin Adham. Fataroka teras ninggalkeun Ibrahim bin Adham as-sultanata kana kesultanan. Wajtahada jeung sungguh-sungguh Ibrahim bin Adham fil ibadati dina ibadah fi Makkah di kota Mekah wa ghairiha sareng disalianti kota Mekah. Wa fi risalatil Qusairiyati sareng dicarioskeun dina risalah Qusairiyah. Non huwa Abu Ishaq. Huwa ari itu Ibrahim bin Adham Abu Ishaqin eta Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur Ibrahim putra pambegetna Mansur min kauroti Balakh ti kauroh Balakh. Kana kabuktosan Ibrahim bin Adham min abna ilmuluki eta tetep ti sapalihna pirang-pirang putra pirang-pirang raja. Fakhoroja teras keluar itu Ibrahim bin Adham yauman dina hiji dinten mutasoyidan barina anu rek moro. Pa'atharo tuluy nyirian atawa ngaburu itu Ibrahim bin Adham tha'laban kana hiji serigala atawa rubah. Rubah teh mun bahasa Sundana teh non rubah teh ganggarangan au arnaban atawa kana kelinci. Wahwa bari ari itu Ibrahim bin Adham fi tolabihi eta tetep keur moro kana itu tha'lab au arnab. Fatapa tuluy ngagorowok bihi ka Ibrahim bin Adham saha hatipun anu ngagorowok. Ya Ibrahim alihadza hulikta am bihadza umirta kana ucapan anu neme. Ya Ibrahimu, he Ibrahim, alihada, nah karena ieu khulikta diciptakeun anjeun. Ambihada atawa kusabab ieu umirta di parentah anjeun hartosna moro. Gawe heureuy, gawe-gawe anu teu penting. Tsumma hatapa tuluy ngajerit deui itu si Hatib bihi ka Ibrahim bin Adham aidon kalawan deui. Min korbusi sarjihi ti arah bagian pelanana Ibrahim bin Adham. Ari korbus teh nyata kan
Jun teh eta teh pelatih kuda. Jadi tempat calik nu sok aya dina tongong kuda tah sok aya nu muncugugna di tukang jeung di hareupna eta teh disebut teh korbus. Wallahi ma lihadza khuliqta wala bihadza umirta. Kana ucapan anu neme. Wallahi demi Allah ma lihada lain karena ieu moro khuliqta diciptakeun anjeun. Wala bihada jeung teu kusabab ieu umirta diparentah anjeun. Panazala tuluy turun Ibrahim bin Adham anda batihi tina kendaraanna Ibrahim bin Adham. Wasodapa sareng papendak Ibrahim bin Adham ari sodafa teh papendak anu teu kahaja benten sareng lakia. Lakia mah papendak bari ngamaksud kana papendak teh ari sodapa mah papendak anu teu kahaja. Roian ka jalma anu tukang ngangon. Li abihi nu tetep itu roin pikeun bapana Ibrahim bin Adham. Hartina nu ngangon buburuh ka bapana Ibrahim bin Adham. Fa akhoda tuluy nyokot Ibrahim bin Adham jubbatan kana jubah lirroi nu tetep itu jubah pikeun si pengembala. Pikeun jalma nu tukang ngangon. Min supin nu tetep itu jubah diciptakeun teh tina wol bulu domba. Wala bisa jeung make itu si roi hakana itu jubah. Wa ato jeung masihan Ibrahim bin Adham huka itu si roi farsahu kana kudana Ibrahim bin Adham. Wa ma jeung kana perkara ma'ahu tetep itu ma sartana Ibrahim bin Adham. Tsumma innahu terasa nyana itu Ibrahim bin Adham dakhola eta lebet itu Ibrahim bin Adham albadiyata ka padang pasir. Tsumma dakhola salajengna lebet Ibrahim bin Adham Makkah ka kota Mekah. Wa sohiba sareng ngarencangan Ibrahim bin Adham biha di Mekah Sufyan ats-Tsauri ka Sufyan ats-Tsauri wal Fudail bin Iyadin sareng ka Fudail bin Iyad. Wadakhola sareng lebet Ibrahim bin Adham asyama ka negeri Sam. Wa mata sareng pupus Ibrahim bin Adham biha di Sam. Wakana sareng parantos kabuktosan Ibrahim bin Adham yakulu eta sok tuang Ibrahim bin Adham min amali yadihi tina tuangan hasil panangana itu Ibrahim bin Adham. Jadi tara meser sok metik nyalira melak nyalira. Mithlal hisodi sapertikeun panen. Wahafido jeung sok ngajaga nunguan itu Ibrahim bin Adham albasatina kana pirang-pirang kebon wa ghairu dzalika jeung salianti madzkur intah. Qala ngawaler Ibrahim bin Adham tina pertanyaan nu tadi. Ai sayyiduna tegasna tuan urang sadayana Ibrahimu tegasna Ibrahim bin Adham bitsalatsati asya'a ileh kana kaol anu neme. Bitsalatsati asya'a mendakan abdi kana zuhud ku tilu pirang-pirang perkara takdirna wajadtu zuhda bitsalatsati asya'a. Ra'aitu kahiji ningali abdi al-qabro kana kuburan muhisan kana anu sepi. Kotian tegesna anu mutuskeun lil kulubi kana pirang-pirang hate an mahbubatihi ti pirang-pirang anu dipikaresep ku itu hate. Walaisa bari teu aya mai eta tetep sartana abdi naon mu'nisun anu ngahibur. Man tegesna jalma yaskunu nu bakal cicing itu man atau anu yuskinu anu bakal nenangkeun itu man kolbi kana hate abdi. Waroa itu sareng kadua ningali abdi torikon kana hiji jalan tawilan anu panjang. Masapatan tegesna jarak baidatan anu jauh fil akhirati di akhirat.
Walaisa bari teu aya mai eta tetep sartana abdi naon zadun bekal yuinu anu bakal nulungan itu zadni ka abdi alatil kalmasapati dina itu masa perjalanan atau jarak. Waro'a itu sareng katilu ningali abdi al-jabbaro kadat anu maha perkasa anu maha maksa nyatana Allah. Ay alladzi tegasna dat yukhiru anu maksa itu alladzi al ibadah ka pirang-pirang hamba ala kullima kana saban-saban perkara aroda kersa alladzi kana ma qodian kana anu jadi hakim walaisa bari teu aya li eta tetep pikeun abdi naon hujjatun argumentasi dalil bukti aema tegesna perkara ya dulu anu nuduhkeun itu ma ala sihati dakwaya kana benerna klaim abdi pernyataan abdi sebagai jalma mukmin. Wal maqalatu tsaniyatu wal maqalatu sareng ari maqalah tsaniyatu wa thalathuna anu nomor ka 32 na an Sufyan Ats-Tsauri eta tetep katampi ti Sufyan Tsauri rahimahullah non annahu saektosna Sufyan Ats-Tsauri suila eta parantos ditaro Sufyan Ats-Tsauri anil ansi tina ramah tamah bersikap ramah tamah billahi ka Gusti Allah taala mahalur Allah. Ma huwa ma eta naon huwa ari itu al ansu billah faqala teras ngawaler Sufyan Ats-Tsauri ay Sufyanu tegasna Sufyan Ats-Tsauri an lasta nisa ari itu al ansu billah eta yen ulah ramah tamah anjeun bikuli wajin kana saban-saban wajah sobihin anu ceria ay musyrikin tegesna anu moncorong wala bisautin jeung ulah ramah tamah kana sora toyibin anu alus ay ladzidin tegesna anu ngeunah fisimai dina di kupingna wasarihin jeung anu ngabungahkeun fil qalbi dina hate wala bilisanin jeung ulah ramah tamah anjeun kana obrolan lisan fasihin anu paseh ay jayidin tegesna anu alus. Wal maqalatu sareng ari maqalah ats-tsalitsatu wa tsalatsuna anu nomor ka-33 an Ibni Abbasin katampi ti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma non annahu saektosna Ibnu Abbas qala eta parantos nyarios itu Ibnu Abbas az-zuhdu salasatu ahrufin ileh kana qaul anu nemi az-zuhdu ari zuhud salasatu ahrufin eta tilu pirang-pirang hurufna zayun tegesna kahiji zai wahaun sareng kadua ha wadalun sareng katilu dal fazayu mangka ari zai zadun eta singkatan tina zad hartosna bekel lil ma'adi pikeun tempat pambalikan ay lil akhirati tegesna pikeun akhirat wahwa sareng ari itu zadun lil ma'ad taqwallahi eta taqwa ka Allah taala wal ha'u sareng ari ha hudan lid eta singkatan tina hudan petunjuk lid dini pikeun agama ay sulukun tegesna ay sulukin tegesna ngambah lempang ay suluki torikin tegesna ngalempangan jalan yusilu anu mantak nepikeun itu torik ila torikoti kana jalan al muhammadiyati anu bangsa Muhammadiyah hartina agama Kangjeng Nabi wadalu sareng ari dal dawamun eta singkatan tina dawam hartosna langgeng ala taati dina ngalaksanakeun kataatan wal maqalatu sareng ari maqalah ar-rabi'atu wa thalathuna anu nomor ka 34 qala eta parantos nyarios ay Ibnu Abbas fi maudiin dina hiji tempat atau referensi akhara anu sejen
Az-zuhdu thalathatu ahrupin az-zayu tarku zinah ilaih kana qaul anu neme. Az-zuhdu ari zuhud thalathatu ahrupin eta tilu pirang-pirang hurufna. Az-zayu ari zai tarku zinati eta ninggalkeun kana zinah wal ha'u sareng ari ha tarkul hawa eta ninggalkeun kana kahayang. Mahbubatin nafsi tegesna pirang-pirang anu dipika cinta ku nafsu. Wadalu sareng ari dal tarkud dunya eta ninggalkeun kana dunia. Min tsana'il khalqi nyatana pujian ti makhluk wa minat tana'umi jeung tina ninikmatan wa tawaswi jeung tina luluasan memewahan fil ma'akili dina pirang-pirang anu didahar wal masyaribi jeung tina pirang-pirang anu diinum wal malabisi jeung tina pirang-pirang pakaian wal masakini jeung tina pirang-pirang tempat cicing. Wal maqalatu sareng ari maqalah al khamisatu wa thalathuna anu nomor ka 35na. An Hamidil Laqafi katampiti Hamid Al-Laqaf rahimahullah rahimah boga ngarahmat ka itu Hamid Al-Laqaf sallallahu Gusti Allah. Naon annahu saektosna Hamid Al-Laqaf ata eta datang huka itu Hamid Al-Laqaf rajulun seorang lelaki. Faqala teras nyarios itu rajul lahu ka itu Hamid Al-Laqaf ausini kana kaul anu neme. Ausi mugi ngawasiatan anjeun ni ka abdi. Aya bima tegasna kana perkara yanfa'u bermanfaat itu ma ni pikeun abdi fid dini dina agama. Faqala teras nyarios itu Hamid Al-Laqaf ij'al lidinika gilafan ka gilafil mushafi ileh kana kaul anu neme. Ij'al kudu ngajadikeun anjeun lidinika pikeun agama anjeun gilafan kana bungkus. Kagilafil mushafi barina tetep itu bungkus sapertikeun bungkus mushaf. Wahwa jeung ari itu gilaf ma eta perkara ya sunu nu ngaraksa itu ma hu kana itu mushaf anidanasi tina kokotor. Kila dicarioskeun lahu pikeun itu Hamid Al-Laqaf naon ma gilafudini kaul anu neme. Ma eta naon gilafudini ari bungkusna agama. Fasyariatu mangka ari syariat min haitsu innaha tina sakira-kira sanyana itu syariat tutau eta diturut itu syariat tusamma eta digaranan itu syariat dinan ku ngaran agama. Jadi la syariat teh dina ditingali dina segi sok diturutna maka dingaranan we agama. Wa min haitsu innaha jeung tina sakira-kira sanyana itu syariat tujma'u eta dikumpulkeun itu syariat tu sama maka eta dingaranan itu syariat millatan ku ngaran millah. Wa min haitsu innaha jeung tina sakira-kira saektosna itu syariat yurja'u eta dikembalikeun itu adin ilaiha kana itu syariat tu sama eta dingaranan tu sama mangka dingaranan itu syariat madhaban ku ngaran madhab. Qala ngawaler itu Hamid Al-Laqaf lahu ka itu rajul gilafuddini ilaih kana qaul anu neme. Gilafuddini ari bungkus agama. Tarkul kalami eta ninggalkeun kana obrolan ilama kecuali obrolan labuda anu teu meunang henteu anu eta anu misti minhu eta tetep tina itu mah. Wa sareng ari itu mah labuda minhu ma eta kalam la yasulu teu hasil naon al maksudu nu dimaksud min umuri dunya tina pirang-pirang urusan dunia illa bihi angin ku itu ma. Jadi sabutuhna we ngobrolna. Qala nyariosa Sulaimanu Nabi Sulaiman alaihissalam aw Luqmanu atawa Luqman. Jadi ieu teh teu pasti diketahui nah ieu cariosan teh dawuhan Nabi Sulaiman atawa cariosan Luqman. Idza kana kalamu min fiddatin ilaih kana qaul anu neme. Idza kana di mana-mana kabuktosan naon al kalamu cariosan min fiddatin eta tetep tina perak kana maka pasti bukti naon asukutu repeh min dahabin eta tetep tina emas. Wa makna sareng ari maknana idza kana eta di mana-mana kabuktosan naon al kalamu cariosan nyarios fil khairi dina kasayaan kal fiddati eta tetep sapertikeun perak
husnan dina pada saena kana maka pasti bukti naon as-sukutu repeh anisyari tina kagorengan kadzahabi eta tetep sapertikeun emas fil husni dina saena. Inta wasakitu sareng ari anu repeh fil haqi dina kabeneran kana tiki eta tetep sapertikeun jalma anu ngobrol fil batili dina kasalahan. Watarkud dunya sareng kadua ninggalkeun kana dunya. Ieu kembali deui kana kaol atau kana wasiat Syekh Hamid Al-Laqab. Watarkud dunya sareng kadua ninggalkeun dunya minal amtiati tina pirang-pirang benda ilama kecuali dunya labuda anu teu meunang henteu eta nu misti minhu eta tetep tina itu ma. Wa sareng ari itu ma labuda minhu ma eta dunya benda latasulu teu hasil naon al hajatu kabutuh ila bihi angin ku itu ma. Jadi hajat kabutuh lain hawa lain kahayang. Watarku mukhalatotin nasi sareng katilu ninggalkeun kana gaul jeung manusa ilama kecuali mukhalatatun nas gaul jeung manusa labuda nu teu meunang henteu eta nu misti minhu tina itu ma. Wa sareng ari itu ma labuda minhu ma eta gaul jeung manusa layasulu teu hasil naon almatlubu anu diteangan ila bihi kecuali ku itu ma. Wa nasu jeung ari manusa tan qosimu eta narima kabagi itu nas ila arba'ati aqsamin kana opat pirang-pirang bagian. Kama barina tetep sapertoskeun perkara qala parantos nyarios hukana itu ma sah sayyidi tuan abdi Abdul Qadir Al-Jailani tegasna tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirroh. Rajulun kahiji lalaki la lisana nu teu bogaeun lisan lahu eta tetep pikeun itu rajul wala qalba jeung teu aya hate eta tetep pikeun itu rajul. Kumaha cenah maksudna? Wa sareng ari tu rajulun la lisana lahu wala qalba al asi eta jalma anu maksiat. Al gurri nu katipu al gobiyi anu tolol. Fahdhar maka kudu sieun anjeun antakuna kana yen kabuktosan anjeun minhum eta tetep ti sebagian itu kaum. Wala takum jeung ulah cicing anjeun ulah gaul anjeun pihim disandingan itu kaum. Fa innahum karena saektosna itu kaum ahlul adabi eta para ahli adab anu pantes disiksa. Warajulun sareng kadua lalaki tawa manusa lahu eta tetep pikeun itu rajul lisanun ari lisan bila qalbin kalawan teu bogaeun hate. Payantuku tuluy ngobrol itu si rajul bil hikmati kana perkara-perkara bijak. Walaya malu bari teu ngamalkeun itu rajul biha kana itu hikmah. Yad'u ngajak itu si rajul annasa ka manusa ilallahi ta'ala kana ibadah ka Allah ta'ala. Wa huwa bari ari itu rajul yafirru eta kabur minhu ti Allah. Fab'an mangka kudu ngajauhan anjeun minhu ti itu rajul li Allah tupa karena yang supaya ulah ngabajak ulah nyulik itu si rajul ka anjeun biladzi lisanihi ku kangeunahan obrolana itu si rajul fatahruku tuluy bakal ngaduruk ka anjeun non naruma asihi seuneu pirang-pirang maksiatna itu si rajul wayak tulu jeung bakal maehan ka anjeun non nutnu qalbihi kabusukan hatena itu si rajul. Warajulun sareng katilu lalaki atau jelma. Jadi mun di logatan jelma berarti teh majaz mursal mim babi itlaqil juzwa iradatil kul. Lahu eta tetep pikeun itu rajul qalbun ari hate bila lisanin kalawan teu ngabogaan lisan. Wa sareng ari itu rajulun lahu qalbun bila lisanin mu'minun eta jalma anu iman sataro anu nutupan huka itu si mukmin sallallahu Gusti Allah taala mahlur Allah anu khalqi ti makhlukna Allah wa basarihi jeung tina paningalina itu khalqi wa bi uyubi nafsi jeung kana pirang-pirang kagorengan
dirina itu si rojul. Wanawaro sareng nyaangan Allah qalbahu kana hatena itu si rojul. Warofa sareng apalen sareng merek terang Allahu ka itu si rojul gowa ila mukhalatatin nasi kana bahaya kana pirang-pirang bahayana bergaul jeung manusia. Wa su'mal kalami jeung cilakana obrolan, bahayana obrolan. Fahada mangka ari rojulun lahu qalbun bila lisanin waliyullahi ta'ala eta para wali Allah mahfudun anu dijaga fisatrillahi dina panutup Allah ta'ala mahlur Allah, atau nusuk disebut wali mastur, wali anu ditutupan ku Allah. Fal khairu mangka ari kasaean kullul khairi tegasna sakabehna saban-saban kasaean indahu eta tetep mungguh itu si rajul. Padunaka mangka wajib keur anjeun wa mukhalatatuhu ngagaulan ka itu si rajul wa hidmatu jeung hidmah ka itu si rajul. Payuhibbu maka pasti bakal cinta ka kanjeun sallallahu Gusti Allah ta'ala mahlur Allah. Warajulun sareng kaopat manusia lalaki ta'alama ngaji itu si rajul wa alama jeung ngawuruk itu si rajul wa amila jeung ngamalkeun itu si rajul bi ilmi kana ilmuna itu si rajul wa huwa bari ari itu rajul al alimu eta anu uninga billahi ka Allah ta'ala mahlur Allah wa ayatihi jeung kana pirang-pirang ayatna Allah. Istauda'a nitipkeun sa Allah Gusti Allah qalbahu kana hatena itu si rajul goro iba ilmihi kana pirang-pirang kaanehan ilmuna Allah wa syarroha jeung ngajembarkeun Allah sadrahu kana hatena itu si rajul liqabulil ulumi kana narima kana pirang-pirang ilmu. Fahdhar maka kudu sieun anjeun antu khalifa kana yen nyulayaan anjeun ngabedaan anjeun huka itu si rajul wa tujaniba jeung yen ngajauhan anjeun huka itu si rajul wa tatruka jeung ninggalkeun anjeun arrujua kana kembali ila nasihatihi kana nasihatna itu si rajul. Jadi kudu singsian urang ka ulama lamun urang nyulayaan jeung ulama ngajauhan ulama jeung teu ngawaro kana nasihatna ulama. Thumma alam salajengna kudu uninga anjeun ana asla zuhdi kana sayaktosna asalna juhud al ijtinabu eta ngajauhan anil maharimi tina pirang-pirang pangharaman kabirihar rek eta mah anu gede tina itu maharim wasogiriha jeung anu leutik tina itu maharim li annaman kana sayaktosna jalma lawaroa teu aya kaapikan lahu eta tetep pikeun itu siman layasihu maka eta teu sah lahu pikeun itu siman non az-zuhdu zuhud wa ada ujamiil faraidi jeung nyumponan kana sakabeh pirang-pirang kaparduan diatapkeun kana al-ijtinab yasiriha anu gampang tina itu paroid wa asiriha jeung anu sulit tina itu paroid li annaman kana saektosna jalma la taubata teu aya taubat lahu eta tetep pikeun itu siman la tasihu eta teu sah lahu pikeun itu siman non al inabatu kembali ka Allah. Pataubatu mangka ari tobat huwa eta ari tu tobat al qiyamu eta ngadegkeun bikulli hukuki rabbi kana saban-saban hak-hakna Allah wal inabatu jeung ari inabah huwa eta ari tu nabah ikhrajul qalbi eta ngaluarkeun kana hate min dulumati subuhati tina pirang-pirang popoek pirang-pirang subhat atawa tina pirang-pirang subhat anu disarupakeun kana pirang-pirang popoek. Watarkud dunya sareng ninggalkeun kana dunya ala ahliha ka ahlina dunya qaliliha rek eta mah anu leutik tina itu dunya wa katsiriha jeung anu loba tina itu dunya lianna man kana saektosna jalma lakona atat teu aya qanaah lahu eta tetep pikeun itu siman la yasihu eta teu sah lahu pikeun itu siman naon atawakkulu tawakal wa man jeung ari sajalma la tawakkula eta teu aya tawakal lahu eta tetep pikeun itu siman la yasihu eta teu sah lahu pikeun itu siman naon ataslimu taslim berserah diri intaha.
Fatawakulu mangkari tawakal huwa eta aritu tawakal athiqatu eta percaya panceg tatagenan bima kana perkara indallahi tetep itu mah sandingan Allah wal ya'su jeung putus harapan mutuskeun harapan amat tina perkara fi aidinasi tetep itu mah aya dina pirang-pirang leungeun manusia fataslimu mangka ari taslim huwa eta aritu taslim al inqiyadu eta turut li amrillahi kana perintah Allah ta'ala mahalur Allah wa tarkul i'radi jeung ninggalkeun kana protes pima dina perkara layulaimu teu sesuai itu ma jeung kahayang wal maqalatu sadisatu wa thalathuna an Luqmanal Hakim annahu qala libnihi wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.